A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Eta konsisten moal beres. Fa'dilu sing bener. Hese jasa tahu urang gitu hese. Hese jasa takos gitu. Lumantak dina masalah insyaallah baik kan di Batul Muin dijelaskeun. Urang diondang ku babaturan urang. Kemudian urang moal ka ditu patali jeung boga kegiatan atawa naon, tapi tetep urang make insyaallah bohong berarti mun moal ulah make insyaallah bebeja asana moal bisa hadir kula ka ditu geus teu kudu make insyaallah. Ai insyaallah mah antara embek jeung teu asana insyaallah ka ditu kula bakal ka ditu ai dina waktuna henteu masalah tapi lamun jelas moal ka ditu bakal insyaallah. Nah ieu insyaallah bakal ngancam ka nya moal bae geus teu tatangga ngariung penting ngariung yang ka ditu penting waduh moal bisa kula moal bisa emang aya naon nonton bola di TV kula bararego tad pan ustad ieu bakal mingpina waduh hoki sa final ati kumaha ieu ngariung ieu kan tujuna kumaha mun dikapetingkeun atau tas asar ya oke waduh kesempatan emas aja ya ustad bego tapi di satu sisi bego di satu sisi terang-terangan eta ustad hebat berarti eta ustad daripada kita penting tujuna di manja ka ditu pimpin insyaallah guys waktuna henteu emang memehna ge moalinya nang insyaallah geus aya nu sajen ieu aing mah hoges ieu di final sakian ieu magister waduh pada jasa ieu eta tolol. Nah, etalah fa'dilu walau kana dza qurba. Bejakeun sabenerna ngomongan teh ulah sumput salindu. Ngeunaheun kadengen haram halal. Sunah meunang henteu meunang jelaskeun. Jadi jelas. Kiai, ulah ieu tolak tilu. Tolak tilu mah tuh kira-kira mun tolak tilu jadi hiji apa jadi tilu sih? Ari surahan guru mah tolak tilu mah atuh bain kubro tilu tama teu bisa diruju deui. Tapi ari pamarentah mah jakuari mui segala tilu teh jadi hiji malah lamun nolakna bari marah mah teh jadi. Kitu ja. Aja menurut kiai kumaha? Nyaonya cekeuna teh ja atuh umanya cekeuna kira-kira atuh lamun cek kiai-kiai mah baheula tilu mah tuh tilu bae ejak pemerintah mah hiji cekeuna lama-lama aja teu jadi aja keputusan kumaha nyaonya keke geus kesel halo gak kula balik lah tuh ya, gitu tuh saya balik lah isu kadede lah kayak udah pikir lah ku mama, hebat tak mama aja lu mana mah, isuk dah datang, Waalaikumsalam, jajasi ya, itu bawa naon, tadi pengkolan mau jeruk segala apel, wah mantep ya mayu pas kieu, nanya ke nu kamar itu, aku mana tolak lah tunggu bae yang mah jadi hiji bae lah, jasi sama jeruk kadiana. Orang di asan teh jeruk dah asem. Tilu. Jadi tilu emang asem jerukna. Wayang ieu kiai kumaha sih nu sabenerna ieu kiai. Geus bae pamanggihnyana di kitab bain kubro tolak tilu. Adapun kebenarannya lapor kamu jadi hiji, tanggung jawab mui. Ulah bingung. Jangan nanya ka aing tilu, nekana ka ditu hiji. Tinggal terserah sia dek itu tak percaya dek aing mah tilu bae pan bisa akur pokoknya teu akur ya pokoknya aing mah make kitab tolak tilu bae cenah pemerintah ngajarikeun hiji tanggung jawab jalan ke sabondoroyot jeung sia ka ditu los sia daek di hukuman zina make ka dituna lain ieu mah kan nolakna teh keur marah cenah pemerintah keur nolak marah mah teu jadi emang aya nolak teu marah kitu kudu
can ngajaran jelema nolak teu marah jangan nolak maka beker marah lamun kos kieu mah cek salakina sia teu bisa ngahiji jeung aing gas jatuh tolak tilu aing gas sia kan keur marah jamual aya kieu engkau aku sayangi tetapi sebetulnya situasi dan kondisilah yang harus berpisah walaupun engkau ku sayangi tetap bari dicekel kurang engkau ku tolak ya siapa majikan isi naon gunung kieu ya bari dicekel bari ku tolak bola ya datang ka neangan ka Irak ge moal ka Baghdad moal aya moal basi nolak mah keur marah nya sia kakarek sakitu bae ge emang eueuh deui awewe parangsana di Lampung tengah badag meureunanan ayo mabur sia keur marah moal aya neng keur ngeunaheun di dieu mabur we ka ditu eta teh lain surahan kula lain surahan Imam Syafi'i mana aya jelema nolak teu marah kok kuari jelema marah nolak teu jadi heran aing mah heran tanu mata ke geus pas ini kuari mah nanya ka kula ka mama ye tilu bain kubro gas teu bisa balik deui kecuali ku muhalil neangan Haji Pendi daekeun nya jadi muhalil geus beres geus lah pokona ku Haji Pendi mah selesai urusanna urusan permuhalilan nyana lamun nanya ke dia terus ka ditu ulah bebeja ka dieu geus ka ditu terus beres urang jadi ngeunaheun plong itu kieu kayaknya jadi intinya itu wallahu a'lam bishawab.